Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha sadayana dadaramang. Mugia orang sadayana aya dina parangtayungan Gusti Nu Maha Gofur. Amin. Aya paribasa saurna lamun teu wanoh moal bogoh. Ku kituna urang wawanohana lah ayeuna. Nepangkeun wasta pun Ilham Akbar Gifari, nenehna Ilham. Jadi hidup tiasa nyauran Bapak Pak Ilham. Dinten ayeuna urang baris diajar ngeunaan biantara. Anapun tujuan dina pembelajaran dinten ayeuna nyaeta peserta didik dipiharep bisa maham kana kaidah-kaidah teks biantara sarta bisa nyajikeun secara sederhana ngaliwatan bahasa sarta tata krama nu saluyu sareng tingkat kamampuna sewang-sewangan. Naon sih ari biantara teh aya nu kantos uninga? Tah, jadi biantara teh nyaeta nyarita atau nyarios dihareupeun balarea lamun dina bahasa Indonesia mah biasa dipikawanoh ku sebatan pidato tea. Tah, upami ditilik tina eusina adeganana biantara teh diwangun ku 3 bagian. Anu kahiji aya bubuka, anu kadua aya eusi, anu katilu aya panutup. Tah, supados hidup terang karena bagian-bagian biantara ayeuna tiasa perhatikeun teks biantara nu ieu. Dina teks biantara ieu nu kalebet kana bagian bubuka aya dina paragraf hiji dugi kadua. Naon cenah cirina teh aya kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras dina paragraf kadua aya anu disebat nyanduk-nyanduk kanu hadir atanapi nyapa kanu hadir. Contohna Bapak miwah Ibu anu kusimkuring dipihormat taeta aya dina paragraf kadua. Teras paragraf katilu dugi kaopat eta teh disebatna kana bagian eusi. Naon cenah cirina? Dina kalimat eta aya tujuan dina ieu biantara teh nyaeta mieling babarna Ibu Raden Dewi Sartika. Tah, sedengkeun paragraf kaopat mah eta mah ngajelaskeun deui naon dina tujuan nu aya dina paragraf katilu. Tah, ayeuna nu terakhir paragraf kagenep dugi katujuh nyaeta kalebet kana panutup biantara. Naon cenah cirina teh nyaeta aya salam panutup. Contohna sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, jadi secara cindekna atau kasimpulanana cenah biantara teh diwangun ku 3 bagian nyaeta aya bubuka. Bubuka mah biasana eusina mangrupa salam bubuka sareng nyanduk-nyanduk kanu hadir atanapi nyapa kanu hadir. Kunaon cenah Pak kudu disapa? Ameh teu pundung. Jadi aya interaksi antara anu biantara sareng pamilon teh atanapi peserta. Tah, teras anu kadua aya nu disebat eusi. Eusi ieu biasana tujuanana nyaeta nepikeun atanapi ngebrehkeun tujuan dina ieu biantara. Tah, tujuan urang ngadeg biantara teh kudu jelas ditepikeun ka pamiarsa tapi ka pamilon. Ngarah naon? Ngarah pamilon ge terang. Nanaonan sih si Bapak itu nyarios di payun teh biantarana naon, tujuanna naon gitu. Anu katilu aya panutup. Panutup mah hampir sami siga nu kahiji siga bubuka. Cirina aya salam panutup. Contohna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, sabada hidup tos maham kana wangunan biantara tadi bagian-bagian biantara. Ayeuna urang diajar ngeunaan cara nyieun atanapi nulis naskah biantara. Aya sababaraha hal nu kedah diperhatikeun. Tah, anu kahiji dina acara naon urang biantara teh kumaha acarana, nah formal atanapi semi formal. Anu kadua naon tema acarana. Anu katilu saha wae nu bakal sumping dina ieu acara teh. Jadi rumusna aya 3. Nu kahiji kumaha, nu kadua naon, anu katilu saha. Jadi kumaha acarana, naon temana, anu katilu saha wae nu bakal sumping. Contohna misalna mieling poe kamardekaan, kumaha acarana, formal atau semi formal. Terus anu kadua naon temana nyaeta mieling poe kamardekaan. Anu katilu saha wae teh nu bakal sumping dina acara mieling kamardekaan teh. Nah aya pejabat, nah masyarakat tungkul, nah aya pejabat nanti nah presiden, nah eta pejabat desa atau napi kumaha eta kada diperhatikeun lantaran dina nulis nage orang kudu leres bahasana kudu kumaha tata karamana kudu kumaha sangkan bahasa nu ditepikeun teh dicerna secara gampil ku pamilon teh
Tah kitu cara nulis naskah biantara teh. Jadi aya 3. Kumaha, naon, sareng saha. Tah, tadi saderek maham atos, terus diajar nulis atos. Tah, ayeuna nu katilu ya, nu paling penting. Tos maham, tos diajar nulis, piraku tadi ditampilkeun biantarana. Tah nu katilu urang cara kumaha sangkan biantara urang teh nepi kana pamilon teh. Kumaha carana tah? Aya sababaraha hal anu kudu ditepikeun ku biantara kudu nyarios ka pamilon. Anu kahiji aya sora. Nyaeta sorana teh nah kudu sora Pak. Nyaeta kudu bedas sorana sarta bentes. Kunaon cenah kudu bedas? Bedas teh jadi tarik. Sangkan kadangnya ku balarea. Jadi sorana kudu tarik terus kudu bentes. Jadi kudu jelas a i u e o o e na teh. Nah, anu kadua aya lentong. Lentong atanapi intonasina kudu merenah. Jadi ameh enakeun oge di kuping kuno pamiarsa. Anu katilu aya wirahma. Nyata tarik halona sora. Jadi maksudna teh ulah gancang teuing, ulah lila teuing. Contohna misalnya teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan teh enakeun. Ulah oge laun teuing misalnya teh Assalamualaikum eta teh enakeun. Jadi sok tunduh biasa nama eta teh. Anu kaopat aya nada patalina ieu sareng eusi biantara. Lamun eusina sumanget, urang biantarana kudu semangat. Lamun misalnya eusina sedih, nya urang kudu sedih gitu. Nyaluyukeun nada mah. Terus nu kalima nu terakhir aya pasemon. Pasemon teh nyaeta gestur atanapi biasa nama dina biantara mah cekap ku pandangan hungkul ge teu kedah siga maca saja kudu kaditu ka dieu. Jadi cekap ku pandangan hungkul. Jadi simpel biantara mah teu kedah kaditu ka dieu. Jadi aya 5 nu kahiji aya sora, terus nu kadua aya lentong, aya wirahma, aya nada sareng pasemon. Tah salajengna atos tadi merhatikeun hal-hal naon wae tah. Dina nempikeun biantara teh biasana beda-beda jalmi teh. Aya anu nempikeun teh sabari nyekelan naskah. Eta disebatna teknik naskah. Jadi nyanak naskah. Terus aya anu langsung wae tampil. Da abi mah tos pede cenah teu kedah nyiapkeun segala rupana. Eta disebutna teknik impromptu. Jadi henteu ngalakukeun persiapan. Jadi langsung we ngadadak eta mah teu ngadamel naskah heula. Terus aya anu biasa nama ngadamel heula terus diapalkeun. Tah eta disebutna teknik ngapalkeun. Anu kaopat aya teknik ekstemporan. Tah ieu mah gabungan tina naskah sareng ngapalkeun. Jadi aya 4, aya teknik naskah, impromptu, ngapalkeun sareng ekstemporan. Jadi aya 4. Eta mah gumantung sewang-sewangan. Abi mah gampilna, Pak, abi mah gampilna naskah mangga bade impromptu mangga bade ngapalkeun mangga. Nya eta mah dipilih we gitu. Nah, tah sakitu nu tiasa kapihatur sata acan dipungkas ku Bapak aya gaduh sisiniran. Lamun beurang dahar buah ulah poho make daster. Lamun urang nuju kaluar imah ulah hilap nganggo masker. Aya hiji deui. Jalan-jalan ka Surabaya balikna poe Salasa. Sok sanajan corona teh bahaya ulah poho kanu maha kawasa. Tah jadi sakitu nu tiasa kapihatur mugi aya mangpaatna hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.